Assalamualaikum baraya. Alhamdulillah dia dinten ayeuna simkuring tiasa ngoren makam anu direncanakeun ku simkuring teh abong tos rada lami ku simkuring teh dibersihan meuni atos bala deui atos marontok deui jukutna ge kapungkur teh dikoret teh opat sasi kapengker basa bade salametan allo. Ieu bohan makamna pengkeureun bumi janten katingal wae. Ari kahoyong mah ngored tapi sok dipelar-pelar wae nya kitu teh kadang datang ngedo ari jeung niat mah sadinten oge beres di damelan mah. Tambih ieu teh bade sasi saum kantun ngetang dinten janten kedah dibersihan jaba makamna keluarga ieu teh tapi sanes makam keluarga wae anu kedah dibersihan mah pami tiasa mah makam anu sanes oge kahoyong mah meresihan. Ayeuna mah urang gunukeun heula jukutna sampahna sugan enjing panas urang duruk bohan ayeuna mah lohor teh atos hujan baraya jukut nu kamari ge acan garing acan kantos kaduruk. Aduh kajeun mangih milik simkuring kacabak podol ucing jeung kudu make panasaran hayang ngamuan baraya. No, 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 no.